lanjut lagi pedoman bahasa Sundanya. Pedoman kisah tentang sejarah Rasulullah. Yang hafal komen ya. Tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta teu karaos nyeri dicapu khatamin nabi harita nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadia ngaran lemburna ramana kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi diboborkeun dua sasi kaunggelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asma